Saha eta teh? Warawuh, cik pek awas-awas. Aeh, nah bat kate bae. Saroho deui. Kajen atuh ari teu nyaraho mah. Heuke dibejakeun ngaranna. Ah, moal tulus atuh ngabejaan teh. Engke oge tangtu lain nyaraho saha-sahana. Pira urang heureyan. Pek ka ditu nyarumput tukeun kikis itu. Aeunan numpangna. Kumaha kira-kirana? Moal kanyohoan ku manehna. Wah, piraku sugan. Cari cing, ulah cekcok. Jarumput tina kikis. Urang carukan bira. Duh. Aeh. Nah, ongkoh-ongkoh bae. Teu kadengeun meureun. Sugan nyalukanana launan teuing. Kudu rada bedas sugan. Tuh hade. Teu kadengeun keneh bae geuning. Sugan kerang bedas bae. Jeung ongkoh tiriseun meureun. Tuh geuning di harudung. Sirahna dibudet ku totopong. Puguh oge ari usum katiga mah lain deui tirisna teh. Ngecep kana tulang-tulang. Jangan carukan sekali deui sing bedas. Abdul Hadi. Geuning kadengeun ayeuna mah. Manehna rungah-ringeuh bari luak liut. Tapi henteu awasin keneh bae ka urang mah. Manehna tunggah-tanggah kana tangga salam. Didinya katenjeun aya bicarung teu hakanan buah nu arasap. Pamirana anu culak-culuk ka Abdul Hadi teh eta bicarung. Pok kumanehna diajak ngomong teh. Aeh, kutan cilaing nyaleukan dewek teh. Bicarung, sabaraha rakit kuning sia? Cek Abdul Hadi. Harita manuk duitanya teh disada. Kilu. Hei kadenge ku Abdul Hadi sidik nakeun. Tilu. Abdul Hadi pok nanya deui. Naon tambangna? Manuk disada deui. Kilu. Kumaha kadengena ku Abdul Hadi? Injuk. Aeh itu Abdul Hadi. Nah lain nembalan ka urang. Hayoh kalah pek ngomong jeung bincarung. Ngomong barudak teh. Kudu calukan deui kitu. Ah montongnya bisi urang kanyahoan. Hade oge teu katenjeun ameh urang bisa nyaho kana sapeta-peta manehna. Hayu anggur urang baralik. Lalaunan numpangna ulah kadeuleuleun, ulah kadengeun ku Abdul Hadi. Sabab lamun kanyahoan tangtu manehna eraeun. Ngaheureyan Abdul Hadi tina buku Di Padesan karangan H. Sru jeung Raden Jaya Dirja. Digambaran ku C. Jetsis jeung M.A. Kukup. Jilid hiji dicetakna di kantor cetak C.B. Walter UM Groningen Den Haag Walter Preden tahun 1820.